menang wae nya. Ajak menang bawa make pelet aing mah ya. Tiga ya. Ogana make pelet naon ieu mah. Tapi kayak kurang padog we. Wah, rek karade kieu euy, mah beres. Kedeung ge panen, geus panen pare terus ngajual nangka kamari. Terus teh naon? Ah, loba pokona peuteuh geus diiangkeun. Jadi mulai angkot teh mah. Nah, ieu mah sasak teh alus mun ungu kieu. Nah, ieu mah editan juga teh. Sasakna. Hah? Ah. Dari makan anu urang gimana ieu nya? Kudu aman ieu mun ieu teh. Soalna sok aya nu ikut wae itu. Ikut parang. Nah, iya ya gini. Ah, nah bisa bikin tempatnya anu-anu tinggal simpan. Maju. Gimana dia gini kan? Iya, nah lele biasanya jadi lele loba kalau lele deh. Aku lapar bu, itu gitu lah. Jon, ayah keju. Apa tuh kebenaran Pak Dogo aja? Tuh, Jon, tuh, anjir rezeki nomplok. Pak Dogo siap, siap, ayo, emon. Ini kumaha? Bikin wae. Balanggan. Duh. Siap. Main dahar ya. Oh, siap. Aing teh bisa euy kumaha nya. Duh. Ada tuh. Aduh. Coba kemana, Jon? Kira gini Jon. Udah lempang belakokan wae atuh mah. Oh, iya tadi. Coba teh. Lumayan ya. Foto. Asa kadinya suara nu karesakan. Nah, nya. Duh, sangu kemana? Ya, tuh, nu mawa cing ieu. Mun mekal teu imah, aing mau aing mekalna meni. Kira aku murah, aku udah kaitkeun. Iya, bener. Mawa. Tangan. Ya, pacu euy. Cak sanggup pacu. Itu dah ada itu. Gitu. Aman, euy. Mantap. Kutega eta jelema ampun. Nah, dahar. Mantap. Bener bogana. Nah. Ini orang Korea, Pak. Oh iya. Jon, pindah. Pindah saung. Asya ngalik ngajak aing. Pindah saung. Hayu, aingnya Bawa bubuk. Ayo bawa aing. Besi aing nu boga anak. Ayo.
Oh bener ya. Ah, ditunjuk Jod. Anaknya Istirahat. jadi temen bisa ini boga anak, tadi bener. Bener ya. Jadi emang ngadem betul sebeuh nah bukan nama. Mantap ini buat ngadem. Nah, ya. Enaknya ha? Mantap. Mantap ya. Pemandangan padi indah. Mau kapangi ya di Wah. rumah. Kemana deui nangan boboko Kata mah kudu kapangi soalnya penting kata boboko. Bahaya. Nah, saeta boboko teh. Tanyakeun lah. Bang, Naon? katanya anak boboko. Nang pamangi ti ditu Mangi. nya. Sudah teh amangnya anak eta boboko. Henteu tadi lewat ke parengan aya boboko, ku abdi we dicanak langsung. Oh, pantesan atuh. Sudah teh mekal ngalira. Atuh Apa apa atuh? boboko teh? Calik di dia. Siapa ya boboko? Ada si nama terus di mam ku abdi. Iya, teh kosong. Kosong tuh. Alhamdulillah ya alamin. Alhamdulillah ada warag abdi beuteung Barang. nya. Ya syukur ya itu soal gua. Kan bade ngemutan ieu teh. Ah, ngemutan naon kieu heula? Nya salah sama ieu teh bobok abdi. Tadi teh nyana. Segala dibekal gitu. Nya aya di lebet naon we. Leres. Istimewa. Sagala aya. Istimewa ieu teh. Full. Segala aya sangguna. Heeh. Oh. Salam. Salam. Wah. Nya ku abdi atos dituang ni raos pisan. Sangguna nya. Raos pisan bener. Nah, itu jadi saya nyana ieu teh. Teu kekek kumaha. Ini saya nyana. Boboko ieu teh. Dipasihan racun beuri. Ah, Jelona anu bener. gitu. Dasarna mamun abi. Soalnya aya nu maling wae nya. Tos ku abi teh bosan tuh dari cokotan tempo mawa ka sawah. Aya nu nyokot. Jadi nya eta mah. Tapi teu naon. Acan modenya kewe tumuan. Biasa canak jeung bobokona keur ke bawa balik ka ditu. Kekek lah ieu teh leres. Sanes. Da asal leneng ieu na ge tos mam ieu teh Pan aya laukan lanang nama. Moal naon wah. diracunan ku akang. Nya diracun. Astagfirullahalazim. Ame ngarasa ngapung. Da kitu we nya. Dada kaper eta mah mamam ngalira. Alah aing kumaha euy. Kejo teh geuning diracunan. Jon, naon? Asa ku naon lieur teh? Lieur euy. Heueuh aing aya karasana mah lieur. Eta ya aya saha tadi? Tadi teh anu boga boboko, anu boga kejo ieu. Ternyata eusina teh diracunan make reucin beuri. Oh, apa gerangan terjadi? Aduh, aing karasa lieur nih. Aduh.